Barade ye. Barade kamara nanya. Lapar kipun. Kita. Barade ye. Kok dari garajan ya gara. Bibi mah. Dari sarare we ah. Geron. Baru udah lapar. Oh beneran ya si Bibi kawean. Garajan. Dari ye. Araya ye. Gede. Ela sok gara rajan tah. Oh, dong. Oh sok baroga duit teh. Geroan oge milila tadi ditungguan gitu. Nyalila we nya sabar dah urang mah kan bieu teh sia teh tanggal 27 eta teh nyoblos tuh ieu sirina ieu. Nai maneh teh nyaroblos. We karek ka dieu tadi urang lapar heuh. Oh. Lapar we sok ieu mumpung aya apa nu dibejakeun ku urang-urang nyoblos heula tanggal 27 teh. Ai maneh Nyoblos naon? ai maneh make jeung nyoblos naon? Maneh teh taat, teu ngarti. Beak baso mah ieu we nak nu loba keneh. Sok neangan nu areueuh, sok nu aya. Ah, ane lapar tuh. Emang pun, Henteu dah taat atuh da. emang lan? Oh, da. Ya kurang meuli lauk di da pamajikan ge masak deui mah. Nah, ini geroan atuh rek naon sia teh? Oh, mas dikeun we. Ae. Dagang ge. Naon balik sia teh? Teuing sok-sok baleulihan dah. Tadi lapar ke jam 11. Enak mah geus henteu. Sok kadayana ge meureun lapar sia teh. Tuh. Nah, ieu kumaha ieu maksudna sia ieu lieur aing mah Bandungan ge. Tadina teh dek nanyakeun heula loba keneh. Heuh loba. Nu benerna eudek mah. Aing nanya sakali deui. Wow, tadi lapar aja. Yang ini mah. Nu puguh mah ngalaleuyeurkeun aing sia mah tekararunya ka aing teh. Awas lalieur suka nganggroan we. Minum ari. Awas. Kudu bantuan nah sia. Awas asareusi. Ari ngalalonyeng we sia belagu. Siapa tong kitu ke deui mah. Naon? Udah niat teh kita nyaku. Nah, nanya ke niat ge. Aya Ustad Nurata. Ustad. Apa mau ke taruh? Pakai sapu anjing. Kalau di topi. Usah kemana? Ceramah Ustad. Kar marang peluk dong. Alalonyeng we kakolo teh. Nu puguh mah kedrableun duit duit di mana? Pangajaran daug kabeh oge eta mah. Urang akan mah hayang meureunan. Oh, awas ku aing isuk dipangi deui ngalikeun. Aing ti taureun dia moal. Iya karena neng barudak alalonyeng nu dihareup. Ngabobodo rek jajan teh ka kadi buka air dibelian mah henteu. Karunya kusaha bibi? Eta nu dihareup dengan galulung pemuda unggul. Nu puguh mah meureun teu boga duit teh ngalalonyeng. Udah aja bi, sama saya didagangin biar habis. Neng, tidak ku daek gelis-gelis dagang nyuhun. Capek jeung era we pokona mah neng, asli eta teh. Udah bi siniin. Nah, neng atuh, neng era, neng gadis-gadis banyak dagang. Udah bibi mah duduk aja di sana. Asa atuh neng sugane ku gadis mah laris. Gorengan. Aduh itu. Si Neng dagang gelis deh. Tuh lihat. Yang sini. Neng ada, neng kedap sini. Sini. Gorengan. Neng ada beli. Mau beli? Mon bawa, mon. Duduk mon, duduk yuk mon. Aku bawain. Ayo Neng, ayo borong. Awas ya, aku dibales tadi udah ngerjain si bibi segala. Mon bawa ka dia mon. Gimana? Kurang euy. Oh, jajanan. So, kalian teh mau beli apa atuh? Ya, beli makanan dong. Sok atuh beli, dah 1000-an semuanya. Apa ini teh, Neng? Jangan ngobrolin masalah harga tentang kita mah. Oke. Berapapun akan aku duitan. Harganya anjir, jika nungguan pasti deh. Pedagang lagi gelis kieu. Mas dengan Iya, so. juga Neng ah. Bayar. Juga ya. Nah, iya. Udah. Ih, gak ada kembalian. Jual buat Neng mah. Enggak usah dikembaliin. Besar-besar tadi atuh. Enggak bios, we. Yang penting halal. Kamu mau bayar? Bayar, mon. Mon, kasih mon. Kurang. Mon. Geus pas. Makasih ya.
Ya udah banyak-banyak teh ini 100 apa-apa. juga. Ambil Ada semuanya. kembalian. Ambil aja semuanya. Ya udah atuh ininya ambil. Ya, Bawa Buat- aja ke rumah. buat orang lain aja. Itu mah uang segitu mah gak apa-apa buat kita, oh. Iya, gampang tadi lagi. Satu lagi ya. Tadi udah dikasih 200. Wah, kada demes dia. Lapar segala. Orangnya cantik deh. Mau aja, Mon. Kalaunya berapa itu? Dah, buat Angkat satu. Neng, pokoknya mah asal Neng anu jualan tiap hari. Pokoknya mah aku akan beliin, rek dulu. Ya. Beneran. Oh, aku. Setiap hari berdagangan. Bibi bantuin sama kamu. Wah. Lagi jalan nanti. Kamu ke aku. Nyaurang lah berak gede. Wah iya. Gasok ah antara. Yo karunya. Dengan kurang ah biar kapake ku minum bapana. Sama aku. Oh iya aku di atasin. Ah, besi berat sini sama aku aja. Makasih ya. Daekan ke rumah gelis yo. Pokoknya mah nya gelis yo. Mun apa bisa neng. Bla gitu anda. Pokoknya mah masih bibi dagangan tuh. Bawa yo. Jika anu nginum ieu pertama turbo ke. Di motor beder-bedetan anjing gitu. Nah, bayar restoran itu. Pokoknya mah mun anu kabeh dagang jualan kitu modelna kitu. Aing mau hese mayar tadi kegede. Rek rugi dibayar. Emangnya Asli udah kene. Cing bae we tuh dah. Sunan ngali. udah nongkrong di dia. Ngai. Benar si bibi udah ngerian deui. Aduh, si neneng geus balik deui. Bener euy meureun payu dagangannya ku gadis mah. Sacara ka urang lalonye ngabobodo. Heueuh lah. Bae alhamdulillah beak mah. Neng, udah habis dagangannya, Neng? Halo, masih banyak. Kenapa, Neng? Ya, kata bibi juga susah dagang zaman sekarang mah, Neng. Neng masih banyak, Neng. Tidak penting, Bibi. Dagangan masih banyak mah, yang penting uangnya pada merah. Hah? Nah, bisa gitu, Neng. Kamu dari mana dapat uang? Nyegik? Enak aja kan jualan dari tadi juga, Bibi. Nah, emang kamu ngajualnya di mana? Iya. Tadi anak-anak yang ngejarin Bibi akanan. Aku tadi ditipu. Ditipu? Iya, ditipu sama aku. Ditipu? Cuma carana, Neng. Kan cowok mah kalau lihat yang cantik itu suka baper gitu, jadi suka ngasih uang, caper gitu. Oh. Elehnya aku nu gelis mah ke cara bibi tadi. Ya tuh ini uangnya, Bi. Nuhun atuh Nengnya ya. Duit diterima ku bibinya. Di mana ya nak? Barudaknya di mana, Neng? Bawa di sana. Ayo anter lu. Ayo orang tararekan barudak teh ka kolot malonye nggak kono geulis melian. Uman wae. Ayo Neng, anter di mana Cipajuna ku aing geura tarekan uman. Udah pisahnya bieu gorengan. Nu ada nu dagang kayak gelis ya kan. Barudak. Ada naon? Barudak. Naon maksud sih ya? Kalau nyeng ka kolot itu patut. Ai kamu gelis di belian. Abong kieu dodonges nini siang ngelalonyeng. Ai sia. Kunaon sia dieu? Kamu gelis manusia ya mau lipat. Harga 1.000 gokat 1.000 hiji. Nah, ari ka kuring abong nini. Ontong ngalonyeng sia hirup teh uman. Ih, kok aku teh dikerjain kalian teh. Aku teh disuruh sama si Bibi. Raya. Kalian dicarikan sama si Ya, Bibi. alonyeng. Sia ya, marwana sia. Awan nu sabahuluan, anu gelis dibelian ai ka urang teh sia. Iya buktina duit 100.000-an harga 1.000. Wah, labong kamu gelis. Sia, lain, lonyeng. Dasar jelema galelo sia. Kalau teh ngalonyeng.